Ayo kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalayan di bulan amat nanti kuring sabarang jasa keluar adalah keluarga Agung Aji sareng dua kita. Dina acara lawan keberna dengan ucapan jeung jaya dina dengan kesehatan. Puji sinari syukur ka Gusti Agung kami nyuwunkeun pitulung kaayana dina urusan dunia sareng agama. Selawat sinaran salam ka junjungan Nabi Muhammad anu sadaya kasulawati antara para sahabat. Kurang salah rumah di zaman akhir begitu ada zaman. Kalau yang bikin Allah dina bintang anu bagaya bisa Rabu 16 Agustus 2020 kurang sadayana hadirin anu berbahagia, agenda satu dina nyata aya di antara anu bari ditujukeun ku kulawargi lalaki jeung kulawarga awewe. Anu kahiji sim kuring ngajak Bapak Ibu Doni sareng Bapak ini. Anu ngadegikeun di antara sareng tujuan anu bari ditepikeun. Punten waktu sepatah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow.